Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak sadayana. Kumaha kabarna barudak? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sajak. Nah, apa itu sajak? Sajak nyaeta sastra wangun, ugeran atau puisi anu teu kauger ku patokan-patokan. Sajak yaitu yang berbentuk puisi yang tidak memiliki aturan yang tertentu atau baku. Wangun sajak. Naon eta wangun sajak teh naon wae? Aya judul, ngaran pikeun sajak anu ditulis. Aya padalisan jajaran anu dina sajak. Pada kumpulan padalisan dina sajak. Nah, contohnya ada di sini anak-anak ya. Yang ketiga, contoh sajak apa aja? Banyak ya. Ada Tatar Sunda. Aya sajak Miara Sarakan. Nah, anak-anak, berarti kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu sajak disebut juga dalam bahasa Indonesia puisi ya anak-anak ya. Dalam membaca sajak kita memerlukan intonasi atau panjang pendeknya nada dalam membacanya. Nah, anak-anak, sekarang kalian buka buku paketnya halaman 82. Bu Anti bakal contohin membaca sajak atau puisi ya. Nah, Bu Anti bacanya hanya 3 bait saja. Jadi tidak semua. Surat ke Lembah Cai. Gusti Is tulis di Maha Suci. Kuring digelarkeun di ieu negeri. Lembah Cai Tatar Sunda. Lembah Cai nu ngagetihan kuring salilana. Ti beurang gubrak dunia nepi ka kuring samawa. Turun nepi ka jaga mulang ka mantena. Tanah endah tempat kuring bumetah. Nadada anjeun kuring yang saya ngarasakeun sugema. Nah hiliwir angin gunung, nagemplang pasawahan, lembokna dadaunan, curcorna cai walungan. Estuning tanah sawarga nutaya tandinganna. Nu ngawariskeun sumanget pikeun kuring tetep ngariksa. Taneuh kadadeuh tempat kuring reureuh. Nalahunana anjeun kuring. Nengremkeun angeun. Napiringan getik suling terpis wiring. Dijentrengan ku kacapi kawih ting trim. Nagelindeng lagu asih Cianjuran. Estuning lembur pamatuhan kalbu. Nu ngahudang rasa pikeun kuring tetep taweksa. Nah, anak-anak, sekarang kalian tugasnya yaitu membaca sajak di halaman 82. Cukup 3 bait aja seperti Bu Anti tadi. Divideokan dan dikirim melalui WA Bu Anti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.